salat ya kayak pas ieu salat wa makana jeung henteu bukti linapsin pikeun awak-awakan naon antamuta yen maut ieu nafsin illa biidnillahi kajaba kalawan izin Allah. Tafsirna bi qadaihi tegasna kalawan qadana Allah. Tos ieu ayat 145 tina surat Ali Imran teh nyaeta nolak kana nolak kajalma anu kabur tina perang kupeda eta jalma teh sieun maot cenah. Jadi aya jalma anu kabur tina naon? Tina perang nyaeta kaum munafik teh. Pedah pangna kabur tina perang teh pedah naon? Pedah sieun maot. Maka lungsur weh surat Ali Imran ayat 145 bahwa maut na awak-awakan termasuk maut na manusia eta teh aya dina izin Allah. Sok sanajan eta jalma milu perang anu mana ku milu perang teh ngadeuketan kana maut da bakal naon papukat jeung musuh anu naon mamawa pedang rek dikadekeun. Tapi lamun Allah teu ngijinan maut mah moal naon? Moal maut. Masing naon oge masing ngadeuketan kana anu pimaoteun oge. Lamun ku Allah teu diijinan maut mah naon? Moal maut. Tapi sabalikna aya jalma anu kabur tina naon? Perang. Urang kabur we tina perang teh bisi maot. Kabur we carita nama. Tah sok sanajan eta jalma kabur tina perang da sieun maot, tapi lamun ku Allah diijinan maot mah bakal naon? Bakal maot. Jadi ieu mah ayat hakikat. Jadi maotna hiji jalma termasuk maotna sakabeh awak-awakan eta teh aya dina izin saha? Izin Allah. Kitaban muajjala barina kalawan tulisan muajjalan anu ditetepkeun dina waktuna. Jadi maotna awak-awakan termasuk maotna jalma-jalma eta teh ku Allah teh entos ditetapkeun. Teu bisa diheula-heula, teu bisa dipandeuri panderi. Urang mah hayang geragiru maot teh. Mun ku Allah teh diizinan mah moal. Moal naon? Moal maot. Urang mah mung waka maot hayang lila keneh. Hayang 1000 tahun deui weh. Tapi lamun ku Allah teu diizinan mah panjang umur. Da ku Allah diizinan anak maot ayeuna maka bakal maot. Anu mana ieu teh? Rahasia kematian teh adalah kitabah muajjalah. Tos ditetepkeun dina waktuna ku saha? Ku Allah. Moal aya nu apaleun manusia dirahasiakeun ku saha teh? Ku Allah teh. Ya. Naon pangna kematian dirahasiakeun ku saha? Ku Allah. Naon sababna cing? Hikmahna naon? Supaya jalma teh persiapan untuk menjelang kematian teh serius. Jadi we maotna teh dinaonkeun ku Allah teh dirahasiakeun. Coba ayeuna lamun kematian seseorang dibocorkeun ku Allah,
misalna dapi ku Allah teh kematianana dibocorkeun. Cek Allah teh dapi maneh mah kana maot teh 20 tahun deui. Cek Allah teh misalna ieu mah dibocorkeun ku Allah teh. Dapi maneh mah maot teh 20 tahun deui. Wah, 20 tahun deui euy urang teh ka maot teh. Arek senang-senang heula, kayak 5 tahun deui ka maot, arek ibadah bener-bener ek tobat. Kita bakal kitu. Ngerti teu? Matak maot teh ku Allah teh dinaonkeun? Dirahasiakeun. Seueur anu dirahasiakeun ku Allah teh hiji kematian. Teu aya nu uninga iraha maotna urang teu aya. 2 Lailatul Qadar dirahasiakeun ku Allah teh. Kunaon pana Lailatul Qadar dirahasiakeun ku Allah? Aya Lailatun teh kan penting. Sabab supaya manusia teh dina setiap malam sina serius ibadahna. Kepanjangan malam Lailatul. Gitu. Coba lamun Lailatul Qadar ku Allah dibocorkeun. Misalna Lailatul Qadar teh adalah malam 27 Ramadan. Atuh jongjon ibadah teh unggal tanggal 27 Ramadan we hungkul. Ngerti tah? Jadi dirahasiakeun ku Allah. Tuluy nu dirahasiakeun ku Allah teh adalah kawalian. Naon cenah? Kawalian seseorang. Dirahasiakeun. Duka saha anu jadi wali Allah teh? Duka dapi, duka atep, duka saha wallahu a'lam. Kunaon pangna kawalian ku Allah dirahasiakeun? Sabab jelema teh supaya ngahormat masing ka sasaha oge. Ulah nyinyir, ulah mencela gitu. Ulah asa aing pangbenerna batur masalah. Kan saha jalma anu naon nu ngamusuh wali Allah, maka eta jalma teh diizinan ku kami pikeun diperangan. Mata wali Allah teh dirahasiakeun ku saha teh? Supaya sakabeh jelema teh terutama sakabeh muslim ku urang teh dihormat. Coba lamun kawalian teh dinaonkeun, dibocorkeun ku Allah. Tah si Dapi nu jadi wali teh wah, jelema teh bakal naon? Ka Dapi teh ngahormat, bakal ngultuskeun gitu. Ayo wali eta mah euy, si Dapi mah wali euy. Atuh ulah nyebut si kawali mah Syekh atuh misalnya tah kitu. Syekh Dapi. Wah. Tah kitu mah tak. Ai si itu mah da teu disebutkeun wali ku Allah teh. Baiklah kasih itu mah teh sopan oge tang kitu bakal kitu. Mata kawalian teh ku Allah dinaonkeun? Diraha seueur lah nu dirahasiakeun teh ku Allah teh kematian. Dirahasiakeun teu apal iraha-irahana nya. Naon hikmahna teh supaya urang serius lain jongjon. Supaya serius untuk bekal untuk berbuat neangan bekal menghadapi kematian bisi isuk gitu paeh teh urang teh. Tuluy pangna kematian dirahasiakeun teh urang teh supaya serius dina menangkal pamurtadan. Sabab lamun naudzubillahi min dalik urang teh jadi jalma murtad tuluy maot teu sahadat deui eta mah naon cilaka suul khotimah naudzubillahi min mata ulah murtad bisi pas jadi jelema murtad celekeup teh naon maot teu sahadat deui cilaka we eta kitu mata maot teh dirahasiakeun ku Allah teh nya kitabam muajjala. Mana deui tuluyna teh? Waman jeung saha jalma yurid nu karep nu hayang itu man bi amalihi ku amalna eta man. Sawabad dunya kana ganjaran duniawi ay jajaahu minha tegasna kana ganjaranana eta si iman minha tina dunyawi nu tihi minha. Tah bakal mikeun kami Allahi kana kaman minha tina ganjaran dunia. Tuh. Sing saha jalma naon cenah? Sing saha jalma
si saha jalma nu naon nu hayang ganjaran di dunia ku amal nate, maka cek Allah janji Allah eta jalma bakal dibere ganjaran di dunia keneh ngan engke di akhirat moal kabagean cenah. Kumaha gambaranana jalma nu hayang ganjaran dunia ku amalna, gambaran eta jalma teh berbuat atanapi beramal ibadah tapi hatena teh boga niat manungan cicing, tapi hatena teh ku amal ibadahna teh boga niat hayang beunghar misalna teh. Contoh seperti sholat hajat atau sholat naon melah tuluy dina niat nate dina hate nate urang mah pangna sholat teh hayang beunghar sholat naon melah melas eta mah tujuanna nate hayang beunghar, maka pasti ku Allah teh dibeungharkeun ku sholat nate eta teh iraha teuing gitu. Cenah ge nanya eta teh pasti kitu eta teh. Sabab cek Al-Qur'an, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha, maksud sawabad dunya teh adalah wajah khorifiha, perhiasan-perhiasan dunia. Jadi materi duniawi, jadi ku amal ibadah nate hayang materi dunyawi aya nu kitu. Aya wae meureun. Lain meureun loba. Ciri nate nu kitu teh amal ibadah nate lain goreng tapi kurang halus gitu. Disebut goreng mah dengan kurang halus. Itu teh. Dasar dina kitab hikamah pahala amal ibadah teh anu paling halus mah adalah bisa beramal ibadah deui di hari esok cenah gitu. Ayeuna bisa sholat, ciri ditarima atau diberi pahala na eta jalma ku sholatna teh nyaeta ku sholatna teh nikmat amis cenah gitu. Tuluy isuk bisa sholat deui berarti ku Allah diberi ganjaran. Ngan lain ganjaran duniawi eta mah. Tuluy sawar Allah satuluyna wa may yurid sawabal akhirati sahaja manu hayang ganjaran akhirat ku amal ibadahna nu'tihi minha ku Allah bakal dibere deui sahaja manu hayang naon hayang ganjaran akhirat. Di akhirat engke urang mah di dunia malah tepati naon di berambisi karena hayang ganjaran di dunia mah kewe di akhirat sarua ku Allah oge engke bakal dibere gitu. Tah cenah genannya palaparko baenaman palaparko maka teu aya parawan kolot, palaparko maka teu aya bedana baenaman antara jalma yatlubu anu neangan nyuprih manha kana sawab waman jeung jalma layat lubu anu teu nyuprih manha kana sawab. Pala tajal maka ulah ngajadikeun anjeun adunya kana dunya akbar hammika kana panggede-gedena kabingung anjeun. Wala mablagul ilmi ka jeung ulah ngajadikeun anjeun kana dunya kana tempat tujuan tepi ilmuna anjeun. Balik kudu ngajadikeun anjeun matmahan nadrika kana ambisi pemikiran anjeun ibadah rabbika kana ibadah ka pangeran anjeun. Jadi ulah berambisi ku amal ibadah teh hayang dibere ganjaran dunyawi ulah. Ari hayang mah teu nanaon da jelema hayang urang di dunia ieu boga kasenangan, meunang kasenangan hayang da normal jelema normal gitu nya. Hayang mah teu nanaon, hayang boga mobil, hayang gitu nya.
hayang boga imah alus, hayang loba duit, hayang wajar kena naon gitu. Ngan ulah berambisi ku amal ibadah teh hayang ganjaran dunyawi ari ka akhirat poho gitu. Tak itu inti nama surgina tafsirna oge bali jaal maha nadrika ibadah tarobik lah. Wasana jejis sakirin Allah bakal ngabales ka anu syukuran. Bahasana teh sana jeji make sin tanpis. Na jeji teh fiil mudore katerapan ku nun. Lain katerapan ku nun ciri naon? Fiil mudore teh kan hurufna teh nakti nun ya ta. Nakti nun hamzah ta jeung iya. Mudorian simbi hurufina ti haisuli masuril ma'ani ta ti peksirian kana fiil mudorena ku huruf nu kumpurna lapat naktina sarta ngamasurkeun kana ma'anina itu harap mudore anu opatna hamzah Sunda kuring. Jadi lamun aya fiil mudore dimimitian ku hamzah maka logatna teh aya kuring. Contoh ansuru nulungan kuring gitu. Hamzah Sunda kuring, nun Sunda urang. Lamun nun Sunda nate urang atawa kami teh lobaan. Contoh najiji di dia. Najiji kan henteu ya jiji. Najiji ngabales kami. Ongko Allah tapi loba. Ongko Allah tapi naon? Tah iya mah lain pikeun loba tapi pikeun takdim ngagungkeun. Teu Allah lobaan di dia. Kade lamun jelema manu ngomong na jeji teh membalas teh lobaan leuwih titilu leuwih atuh. Kulantaran Allah nu ngadawuhna na jeji ngabales kami ai kami makan lobanya. Allah teh loba lain. Kunaon atuh dibahasakeun ku kami? Ngagungkeun ya mah bimahna naon? Ngagungkeun Allah gitu. Ta Allah teh bakal ngabales ka jalma-jalma anu syukuran bari make sin. Cek Jurmiyah lamun fiil mudhari katerapan ku sin maka maknana teh tanpisnya. Tanpis teh deukeut, zaman deukeut. Beda jeung saupa. Ari saupa mah jauh. Contoh kala saupata lamun kala ulah kitu saupata lamuna bakal nyaho ngeun lila keneh haranjeun teh. Ieu mah sana jeji kami cek Allah teh bakal ngabales bae gedeung deui. Ingat sin teh lamun terap kana fiil mudhari maknana jadi tanpis. Zaman pika hareupeun fiil mudhari teh katerapan ku sin memang pika hareupeun ngeun teu lila kitu. Ngarti teu? Jadi saur Allah sana jeji kami bakal ngabales ngeun ngabalesna teh sakedeung deui moal lila gitu. Saha nu kami bakal dibalas moal lila teh nyaeta asakirina jalma-jalma anu bersyukur. Jadi jalma anu sok syukuran ku Allah teh dibalesna teh moal lila tereh tenang gitu tah. Wasinu tanpisin tadulul qoribah wasaupa taswipin tadulul baidah. Sin tanpis tuduh kana zaman dekeutna saupa taswib tuduh kana zaman jauhna. Jadi Allah teh intina mah bakal ngabales ka jalma anu syukuran teh moal lila henteu ngampleng. Urang teh jadi jalma syukuran tapi taulah di Arab-Arab kitu. Da Allah mah ngabales teh kumaha kersa ning anjeunna ulah disesuaikeun jeung kahayang urang. Ngun moal lila weh pokona mah. Tah, gitulah cenah kesimpulanana surat Ali Imran ayat 145 ieu. Naon cenah kesimpulanna teh euy? Bahwa maut teh aya biidznillah, aya dina izin Allah. Dihayang-hayang cek Allah moal wakama naon? Moal wakamaot diemung-emung. Cek Allah kudu maut mah bakal maut. Ieu mah hakikat, ayat hakikat.
ngan ulah diusahakeun kana maot teh. Nu diparentah ku Allah teh perang. Dina perang Uhud jeung Badar ieu teh caritana mah. Nu diparentah ku Allah teh naon? Perang lain maot. Jadi keur perang teh kudu berusaha menghindar tina kematian ulah. Oi orang perang euy. Para sahabat teh perang. Perang Badar. Geus perang teh naon? Ngasong-ngasongkeun awak supaya dibunuh kitu teu? Teu kitu. Nu diparentah ku Allah teh perang lain diparentah maot. Itunya perangeun lamun keur perang maot wayahna. Wayahna teh nya wayahna tidak bisa teu bisa naon, teu bisa ngalawan takdir Allah gitu. Mun pedah meureunnan maotna maot syahid. Tah kitu tuluy kesimpulan nu kadua, kesimpulan mah ulah panjang teuing nya. Kesimpulan nu kadua ulah berambisi ku amal ibadah teh hayang pahala materi yawi ulah berambisi ulah kacida teuing ari hayang hungkul mas sebatas ieu gitu teu naon lah eta ngan ulah berambisi hayang menang pahala yawi poho kana pahala di akhirat. Tuluy Allah teh nu katilu kesimpulanana bakal ngabalas anu syukuran teh moal lila. Tapi Allah teh ngabalas ka jalma anu syukuran teh tereh. Terehna tereh saurah Allah lain tereh cek urang. Shadaqallahul adzim.